Lemak teh nyapekeun aing ras leumpang teh tadi di ditu. Ngeunah-ngeunah we cicing di imah. Aing mah capek leumpang. Genah. Genah cicing di imah teh ngamusik. Aing dah dijemput tadi aing mah ngap-ngapan. Balik segera. Bingung motorna bisa terus diomekeun, diusutkeun, antara tengok pokok. Ganeng teh ngaringrangkeun teh musik. Betul capek ge. Kenapa? Iya, nah kan kokok. Keur diomean tadi tamalan tuh. Kuning ngesang ning capek. Man oleh-oleh naon? Oleh-oleh naon? Aing leumpang capek. Mulai teh nglecetna suku eta. Hampura. Hampura. Entah kejemput ke baturan mah ribut pamajikan mah tongoy. Ieu na pan motorna ieu. Kokok tengna. Meuli tama eta tuh di alasan eta mah meureun tuh motor aya hiji deui. Kuraku ku aing dikuruan motorna. Oke dah eta mah biar karak datang tuh budak. Motorna eta mah. Motor sadua-dua ieu waktu liar hese. Sia dedek deui inung teteang. Nah bengkel teh isuk teh cicing ieu teh bikin telepon sugan teh teu ngeureuyeuh leumpang. Enda goan bieunya di ditu di eta Samsu. Tur gede capek. Kayak di teang jeung teh sore geus beres ieu. Angel da ngabengkel teh geuningan. Ningalikeun batur mah juga bebari ngabengkel teh. Udang aing mah. Di bautna ge. Poho deui. Teu berang beuli teu? Ya, berang beuli cuma ngabubukna. Aing kabuat we jalan-jalan. Si man oleh-oleh atuh balik teh. Berang bawa dek. Meuli tas butut. Ini jeung naon tuh? Harian teh urang mah nya berang bawa. Bari naon? Baroma ku aing diarep-arep. Kayang teh meuli-meuli Di bahanan tah duitna beli anu bener Bang Molikeun. jalan-jalan teh jalan-jalan. Bukan teh rek berang beuli kamu teh dianterkeun teh. Neng buru-buru anak balik di kota teh. Ke pasar loba